Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng kendi ngalogat kitab Al-Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Faidatun rawa ngariwayatkeun saha Muslimun Imam Muslim An-Nawasi bin Sam'ana nampi ti Nawasi bin Sam'an qala ngadauh itu Nawasi dzakaro nyaritakeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjala kana tentang dajjal walub sahu sareng kana cicingna itu dajjal pil ardi di bumi arba'ina dina 40 yauman tina arah-arah poe yaumun ari sapoe eta kasanatin tetep sapertikeun satahun wa yaumun sareng ari sapoe eta kasahrin tetep sapertikeun sabulan wa yaumun sareng ari sapoe eta ka Jumatin tetep sapertikeun saminggu wasairu ayyamihi sareng ari sakakari pirang-pirang poena itu dajjal eta ka ayyamikum tetep sapertikeun pirang-pirang poe aranjeun kabeh kulna nyaritakeun kami fadzalikal yaumu mangka ari eta poe aladi anu kasanatin anu tetep itu ladi sapertikeun satahun eta yakpi nyukup kena ka kami pihi dina itu yaum naon sholatu yaumin sholat sapoe. Qala ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la akdzuru ulah ngira-ngirakeun maraneh kabeh lahu kana itu yaum qad arahu kana ngira-ngirakeunana itu yaum tina itu ka ayyamikum qad arahu kana ngira-ngirakeunana ieu yaum tina itu ayyamikum. Qala ngadauh saha Al-Isnawi Imam Isnawi payustasna tuluy diiwal naon hadal yaumu ieu poe mimma nyantana perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma pil mawakiti dina pirang-pirang waktu wayu kosu sareng dikiaskeun bihi kana itu yaum naon al yaumani dua poe ataliyani anu nyanding duanana lahu kana itu yaum. Qala ngadauh Imam Nawawi fil Majmu'i dina kitab Al Majmu' wa hadihi sareng ari ieu masalah eta al mas'alatu mas'alah yuhtaju anu dipikabutuh naon ilaihi ieu masalah naso mertelakeun ala hukmiha kana hukumna itu yaum saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intaha paragat ieu kaul Imam Nawawi. Tanbihun I'lam kedah terang anjeun anna wujuba hadihi sholawati kana sanyana wajibna ieu pirang-pirang salat eta muwasaun anu dilaluasakeun ila ayyabqa nepi ka tetep minal wakti tina waktu naon ma waktu yasau anu ngamahikeun ieu ma ha kana itu sholawat wa ida aroda sareng di mana-mana ngamaksud saha al musolli jalma anu salat takhiroha kana ngahirkeunana itu sholawat ila asna'i waktiha nepi ka tengah-tengah waktuna ieu sholawat lazima mangka misti huka itu musolli naon al azmu ngajam ala fa'liha kana migawena itu sholawat pil wakti dina waktuna alal asohi numutkeun kaul anu leuwih soheh pitahqiqi dina kitab at-tahqiq fa in akhara tuluy lamun ngahirkeun ieu musolli ha kana itu sholawat ma'al azmi sarta ngajam ala dalika kana pa'lu wa mata sareng maot itu musolli asna al wakti dina tengah-tengah waktuna salat wa qad baqiya sareng nyata tetep minhu tina itu waktu
waktu naon ma perkara yasa'u anu mahi itu maha kana itu sholawat lam ya'si mangka henteu doraka itu musolli bihilapil haji kalawan perbeda munggah haji li anna sholata karana sanyana sholat laha eta tetep dina itu sholawat waktu mahdudin ari waktu anu dibatas walam yukosir sareng henteu lalawora itu musolli bi ihrojiha ku ngaluarkeunana itu waktu bi ihrojiha ku ngaluarkeunana itu sholawat anhu tina itu waktu wa amal haju sareng anapun ari munggah haji pakod kosoro mangka eta nyata lalawora ieu jalma bi ihrojihi ku ngaluarkeunana itu haji anu waktihi tina waktuna itu haji bimaotihi ku sabab maotna ieu jalma qoblal fa'li dina samemeh migawena itu haji wal abdolu sareng ari anu leuwih utama eta ayu solia kudu salat ieu musolli ha kana itu sholawat awwala waktiha dina kawitana waktuna itu sholawat ida tayakona di mana-mana ngayakinkeun ieu musolli ha kana itu waktu walau isaan sanajan kabuktosan ieu salat eta salat isya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam pi jawabin dina ngajawab ayul a'mali abdolu ayul a'mali ari naon pirang-pirang amal eta abdolu anu leuwih utama itu ayu Qala ngadauh Kangjeng Nabi as-sholatu kana lapan as-sholatu ari itu ayu eta sholat bi awali waktiha dina kawitan waktuna itu sholawat rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Darukutni Imam Darukutni wa goeruhu sareng salianti itu Darukutni naam laras yusanu disunatkeun naon takhirus sholati dhuhri ngahirkeun salat lohor bisiddatil hurri dina bangetna panas ila ayasiro nepi ka jadi eta lil haytoni tetepikeun pager dua naon dhillun kalangkang yamsi anu lempang pihi dina itu dil saha tolibul jamaati jalma anu nyuprih kana berjamaah bisartin kalawan syarat ayakuna kedah kabuktosan bibaladin eta tetep dina nagara harin anu panas itu balad kal hijaji sapertikeun nagara Hijaz limusallin pikeun jalma anu salat saha jamaatun golongan bimusollan dina tempat salat ya tuna anu datang itu jamaah hu kana itu musola kulluhum tegesna sakabehna itu jamaah au ba'duhum atawa sapalihna itu jamaah bima sakotin kalawan masakat pitorikihim di jalana itu jamaah ilaihi kana itu musola waman sareng ari sahabai jalma eta waqa'a samang-samang satumiba ieu man min solatihi tina solatna itu man pi waktiha dina waktuna itu solawat rokatan kana sarokaat pa aksaro tuluy leuwih loba pal kullu mangka ari sakabehna eta adaun ada hartosna dilakonan dina pada harita waman sareng ari sahabai jalma eta jahila samang-samang sapoho ieu man al wakta kana waktu salat linahwi goemin karena saumpamana mendung ijtihada mangka ijtihad ieu man jawajan halna menang in qadaro lamun mampu ieu man alal yakini kana yakin wa ila sareng lamun henteu in qadaro paujuban mangka ijtihad kalawan wajib binahwi wirdin ku saumpamana wiridan
Pain alima tuluy lamun apal ieu jalma anna sholatahu kana sholatna ieu jalma bil ijtihadi kalawan ijtihad eta waqa'atu miba ieu sholawat qobla wakti hadina samemeh waktuna itu sholawat aada mangka ngabalikan deui ieu jalma kana itu sholat wujuban kalawan wajib. Wa yubadiru sareng gagancangan ieu jalma bipaitin kana salat anu porot wujuban halna wajib yen pata lamun porot itu pait bila udrin kalawan teu aya udur. Wanadban sareng gagancangan salat anu porot bari na sunat yen pata lamun porot itu pait biudrin kusabab udur kanaomin sapertikeun sare wanisyanin sareng poho wayusanu sareng disunatkeun naon tartibul faiti nartibkeun salat anu porot wata kadimuhu sareng ngaheulakeunana itu pait alal hadiroti bari mandeurikeun salat anu hadir alati anu la yukhopu henteu dipikasieun naon paotuha porotna itu pait. Wa kuriha sareng dimakruhkeun naon karohatu tahrimi makruh tahrim kama sapertikeun perkara sohaha nyohehkeun Imam Nawawi hu kana itu ma fi raudhati dina kitab Raudhah fi ghairi harami makata dina salianti tanah haram Mekah naon salatun salat indastiwa isamsi dina nalika mapakanana panon poe illa yaumal jum'ati anging dina poe Jumat wa inda tuluiha sareng dina nalika bijilna itu samsi wa ba'da sholati subhi sareng dina sabada sholat subuh hatta tartapi'a nepi ka narima luhur itu samsi karumhin sapertikeun ukuran satumbak wa ba'da sholatil asri sareng dina sabada sholat asar adaan halna ada walau majmu'atan sanajan kabuktosan itu asru eta anu dijama pi waktu duhri dina waktu sholat lohor wa inda ispirori samsi sareng dina nalika konengna panon poe hatta tageruba nepi ka surup itu samsi illa sholatan angin sholat li sababin anu ngabogaan sabab guero mutaakhirin anu teu narima pandeuri anha tina itu sholat kapaitatin sapertikeun sholat anu porot lam yaksid anu teu ngamaksud ieu jalma takhiroha kana ngahirkeunana itu paitah ilaiha dina itu sholat wa sholata kusupin sareng sholat samagaha wa tahiyatin sareng sholat tahiyatul masjid lam yadkhul anu teu asup ieu jalma ilaihi kana itu masjid biniyatiha kalawan niatna itu tahiyatul masjid pakot ngan sakikituna wa sajadata syukrin sareng sujud syukur pala yukrohu mangka teu dimakruhkeun itu nu kabeh pihadihil auqati dina ieu pirang-pirang waktu wa khoroja sareng kaluar biharomi makata ku tanah haram Mekah naon haromu Madinata tanah haram Madinah pa innahu mangka sanyana itu haram Madinah eta kagoerihi tetep salianti itu haromi Makkah. Paslun wallahu a'lam bishawab.